Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan yasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atos supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Isukna bra arinit kanang kapai harita mah karena make tergos anu make gambar lanca maung anu ngadaplok dina buledan ramatna di dieu ebre kumaha nistana budi pekertina karena salian rek ngabangsat sarta males kanyeri ka kulawargana gumilara manehna aya maksud rek ngadu domba antara Andi jeung kulawarga gumilara. Gancangna carita harita karena jeung komplotana geus ningker imah Pa Asmita ti sagala arah. Terus arasup ku cara nurih bilik dapur. Pa Asmita anu kakara ngarelep tem langsung ngorejat kuat ngegeingkeun maesi anu jadi pamajikanna saterusna nitah nyumput. Kumaha bah urang kedah kumaha ieu teh maesi ngomong pinuh ku kasieun. Nyumput we tah tukangan lomari. Saterusna mah manehna nyokot bantal terus ngetayep murup panto kultrak tulak dibuka bari ngagajleng Pa Asmita ngalungkeun banta, bangsat tulung bangsat. Pa Asmita bari ngagajleng montong lo bapa molas ya Asmita cekarna bari sakilat nghambatkeun bedogna teu anta parah deui ceres bedog ngahanca banta anu ngahaja dialungkeun pikeun pamancing. Karena langsung ngarajang deui bedogna nyewuk rek narok sirah tapi Pa Asmita oge lain jalma atah-atah sakilat nakiskeun bedogna trang dua bedog bentrok. Pa Asmita nepi ka ngajengjehe bener manehna eleh tanaga ningali kitu karena teu mere kesempatan hiu nyabetkeun bedogna rek ngalabeheung sidik pisan karena hayang geuwat mateni lawana. Lap kerentea Pa Asmita dina gerakan kerentea monyet murageun awakna bari sakilat nyabetkeun bedogna kana bitis. Jelas bedogna nangel pisan kana bitis karena anu harita langsung ngajauh bari merengke asukuna karasa nyeri nama ngan lain deui leuwasna Pa Asmita sabab bitis lawana teu cecel teu bocel atawa ngecahkeun getih amarah karena geus teu bisa dibendung deui ku kituna manehna langsung nyita ngarepuk Pa Asmita ti saban madhab. Sok sanajan bener Pa Asmita teh kaasup hiji jawara kahos tapi ari pada ngaraponan kitu mah ripuh oge. Komo deui pangaruh umur anu geus maju karo rarempo manehna ukur bisa ngebalicet nyingkahan sabetan bedog anu rek nyasaak badana
Sabot kitu teu kanyahoan ti mana datangna kadenge sora nu ngagorowok bari ngacorelat pakaianna sing sarua bodas bari dina leungeunna nyepeng barera si horeng teh babah tungka tetangga Pak Asmita anu dituturkeun ku anu patinggal jeung opatan nyaeta opat jalma wangsa pokna ari bari narajang kakarna nyebetkeun barera aya cina anu bebela geuning cekarna bari nyebetkeun bedogna rek nakis barera babah tungka rikat narik barera sarta terus ngajawel cedak si kukarna katotoh tungtung barera geus kitu cedak deui dampa suku ngahanca gado anu ngabalukarkeun karna ditotong satakerna celek babah tungka nincak deui lemah wangsa kodok ejo di mana maneh babah tungka ngeyehkeun bari nyebut bangsat kodok hejo sagala puguh we karena kasida nafsuna sakilat manehna narajang ngagunakeun jurus badak cihea tapi lain di kieu na hebatna babah hiji ieu manehna ngajawel kaluhur ngaliwatan awak karna anu nyuruntul bari ngecejak punuk karna anu keur nyuruntul cedak dampa sukunan nengga kana punuk slontot kedebu karena labu lebih ka iruna nyusut kana tanah kuniang gudang maksudna rek males narajang tapi si babah tungka dinegerakan kuntau cabang Wansepai bawa ti nagri luluhurna kacida hesena pikeun karna jurus badak cihea anu jadi andalan harita mah teu bisa ngungkulan nu jadi lawan pontong ngadon luncatan sia cekarna bari nyebetkeun bedogna tapi lantaran lawan anu disinghareupan ngagunakeun pakarang anu leuwih panjang bedog karna ukur bisa nyebetan angin komo deui lawanna nganu luncatan petak deui gagang barera teh ngahancap bedog karna nepi ka meceleng hiu barera nyebet beheung lep karna ngelepkeun sirana dina gerakan sero nyusup waktu rek nyerang lawan geus ngajauh deui ngajauhan matak pusing oge pikeun karna mah menang lawan model kitu teh baroi kijanta katut nu sejena teu wulu ripuh oge ngalawan anu tiluana anu taya lian ti ronda kacamatan anu pikeun Pak Asmita mah lain jama sejen maranehna teh murid-muridna nyaeta Asnari Suminta sarta Hamali Asnari anu harita ngalawan Baroi dina ngalawan teh kacida ngaripuhkeun nepi ka sabaraha kali Baroi dihancak ku peureupna komo deui wigeunna anu meunang lawan Suminta anu jurus bedogna leuwih punjul ti manehna mehemehan ngalawan bobor kalahayuan tak geus beunang katurih bedog lawan kijantanya kitu deui sok sanajan manehna masih bisa ngungkulan lawanna tapi teu gurung gadesak oge kawan tu anu disinghareupan teh Hamali murid kahijina Pak Asmita malah cenah Pak Hamali teh pernah guguru oge ka Pak Atang sanajan teu nepi ngalaman kena ku pakarang lawanna oge keukeuh beungeut mah raca tapak cakaran kuku lawan dina jurus pamonyet anu leuwih ripuh mah Sudinta jeung Jumanta anu ngalawan Pak Asmita pigeulang Jumanta geus poporot getih alatan kasabet congo bedog atuh Sudinta sarua deui ngalaman nasibnu teu beda atuh karna dina ngalawan babatungka teh geus teu ngagunakeun bedogna anu balukarna manehna heserek nyerang sedengkeun
lawan anu sakitu wakyukna matak bahaya terus teu mere kasempetan. Barela babatungkar melah sirah gilak karena ngegilak katuhu bari ngangsorkeun suku ka katuhu tius beurepna rek ngapapuk caream lawan tapi lawan surti gentak manehna ngajauh teu lila bari ngalayang luhureun sirah karena dina jurus bidadari metik bulan. Babatungka necehkeun sukuna karena reka awakna bari ngahebatkeun leungeun kencana anu di bulan ku kaen bodas. Cita cecekoran lawan benang ayeuna mah kadenge sora babatungkangan ngagoak sabab cecekolana karasa asa copok. Awakna nyirorot kana taneuh api kasida mata kagetna pikeun nyaksian. Babatungka dina datangna kana taneuh teh teu kadenge sora saeutik oge sumawana ngagedebut mah. Manehna ngedepong bari barera siap ngahadang panarajang lawan ningali galagat anu teu nguntungkeun jeung sieun warga Rabua karena teu loba mikir deui ngan gajang wae kanu ka geula bari ngagorowok ka baladna ngan plenyeng wae ngagunakeun jurus lengkah 1000 alias kabur. Teu lila dituturkeun ku balad-baladna. Ontong kabur sia baksat. Pak Asmita anu ngagorowok bari maksudna marek terus ngudag ngan kaburu dihalangan ku Babatungka. Aya kawani mah udag we katutugan cekarna bari terus ngeblesat. Hanya si Buntung. Oe tidak percaya. Si Buntung mau ulang-ulang jaga. Si Buntung orang baik. Oe punya teman di Garut pernah ditolongan si Buntung ha. Hanya cek Babatungka anu mireung karena ngacungkeun leungeun kenca anu meunang muleun lawan bodas. Memang kuring oge teu percaya cenah si Babah. Si Buntung mah ahli tutulung tapi pan bieu sidik pisan katempo leungeun ganjana Buntung pasti mah jauh ya oge si Buntung. Tapi nah manehna apa kana ngaran kaula cek Pak Asmita pinuh ku kaheran. Hanya oe juga lihat dia punya tangan Buntung tapi oge dengan si Buntung tidak jahat. Hanya mamas manya nggak percaya we. Babatungka nembak keun wae bah da ayeuna mah geus salamet nuhun pisan tos mantuan kuring bah. Ayo tu orang ka Jaroro. Pak Asmita nganuhunkeun bari ngareret ka Asnari Suminta jeung Amali. Hanya sama-sama Pak Asmita tapi oe harus pulang. Ona wisi nyali-nyali oe cek Babatungka bari ngaleos. Isuk-isukna Rabul nu daratang ka imah Pak Asmita. Lolobana mah teu harapa kana kajadian dari peuting. Maklum imah Pak Asmita teh rada anggang ti tetangga. Atuh dina cacarita teh pilih ganti pada nanggap Babatungka. Asnari jeung babaturana nyaeta Suminta jeung Amali anu peuting tadi teh kebenaran keur mancenrona di kecamatan. Kebenaran cenah deui waktu loba jelema ningkar imah Pak Asmita Babatungka teh keur cii dipipir barang ngareret ka pelebah imah Pak Asmita. Peda eta cenah ngadenge sora ting gerblik anu lalempang anu daratang ti lebah jalan. Di pelebah jalan sisimpangan ti arah Jamberea. Terus we laporan ka anu keur ngarona ngan ngeunaan pamangginan yen eta jalma teh leungeunna Buntung mah teu dicaritakeun sabab Pak Asmita geus
ipat-ipat ulah dicaritakeun lantaran hal eta teh masih penuh tanda tanya bisi jadi fitnah pikeun si Buntung. Sabab si Buntung teh boh keur urang Garut boh keur urang Nangkapait geus kasohor ahli tutulung ka papada jalma sok sanajan ngan ukur beja oge. Malah tempat anu tadina sok dijieun pamegatan prabega oge cenah dibulak-balik apanan ku si Buntung jauh tutugan. Tekung silila Jojo pamajid kumilar katut wijana ngadatangan ngajak disusulan ka Cicaparek diajak padami. Harita oge langsung we padami di tengah imah malah bebatung ka oge milu. Dedak-dak Pasmita nyaritakeun naon-naon kajadian tadi peuting seeutik oge teu imet daya nu kaliwat malah sakapeung sok dikuatkeun ku pamanggihna beuah tungka. Pami kitu sidik manehna teh si Buntung bijana langsung nyieun kesimpulan. Cantang tu bijana ulah gagabah gumilar ngahulag. Geuning eta saurna pandanganna oge Buntung bijana ngasongkeun alasan. Can bisa dipake alah kapastian jana lantaran kudu kahati ku akal. Apan cenah tadi oge manehna teh apa kana jenengan aki hidup sedengkeun antara si Buntung jeung aki hidup pan teu pada wawuh. Apa oge ukur carita gumilar keukeuh dina pamadegana. Atanapi memang bade ngabangsa teh mung kabujang kanyahoan. Tetep oge teu mata ka hati. Da cenah pan cek beja si Buntung mah lain jalma jahat. Malahan cek beja mah pernah menang penghargaan ti nagara lantaran geus ngamankeun jalan-jalan ke arah Bandung tina gangguan begal jeung lamun dina gagalna ngabangsat oge moal mungkin susumbar segala siga nu hayang disusul cek kumilar. Memang telepat jang bapak oge teu aya curiga ka si Buntung sakedik oge. Ieu mah jigana lampahna musuh si Buntung anu hayang ngadu domba antara urang jeung si Buntung anu nepakeun jurig atelna kanu sejen. Bisa wae manehna teh musuh aki hidup kitu pemendak bapak mah pamajid milu nyarita kitu tiasa tetep ulah wak kagagabah kudu dipaluru heula gumilar satuju kana pamanggi pamajid. Dupi aki kagungan musuh wijena ngareret ka Pak Asmita. Henteu jana teu boga musuh aki mah tema Pak Asmita. Tapi ari si Buntung mah tetep kedah didatangan wijana keukeuh. Oh, jadi hidup mah tetep nyangka ka si Buntung cek kumilar. Sanes abah. Tapi sanes kitu urang teh kedah kenging keterangan ti anjeunna tema wijana. Rek ngadatangan katutugan iraha keun jeung saha gumilar nanya deui. Rupina mah sareng aki Majid we namun waktos nama terangkung aki Ajid we. Cek wijana bari ngareret ka pamajid. Ya atuh keun wae urang badamikeun deui di imah cek kumilar. Rupana mah babadamian teh dianggap teu saengse. Babah tungka Suminta jeung Asnawi oge sarua anamali anu masih anu teu milu pamitan teh sabab masih sono ka gumilar. Anu jadi sobat bapana tekung silila tarojo nyarum sari diiringkeun ku Ganjar. Atuh ayeuna mah di imah Pak Asmita teh jadi rame ku anak incu. Asaku kabeneran keur kitu tarojo Agusti Cigasti
atuh pikeun wijana mah kacidatona sabab manehna teh bisa tatanya ngeunaan si buntung sabab antara tutugan yang cigasi teh teu pati jauh masih saamparan. Geus kitu mah di mah apa Asmita teh jadi rame kuno ngobrol sakapeung kadenge anu seuri ager-ageran ngadenge lalakona pamajid atau gumilar mangsa zaman keur ngora. Wijana mah terus cangkat parinoya ka Agus ngajak ngobrol di tukang. Aya naon lo? Cek Agus. Gus, upami tutugan teh tebih teu di Cigasti. Tepat pas tebih hari kitu aya naon? Agus terang teu kasih buntung jago tutugan sareng nah bet menang landihan gitu. Si buntung jago tutugan terang mah henteu. Da can kantos tepang ngan ari urang leles mah tangtos pada uninga. Saur nama manehna teh pernah sababaraha kali nulungan anu dibegal palebah dinya. Eta teh teras manehna teh ngobudak balik komplotan begal kunyalira eta teh bijana teterpek. Saur nama anjeunna teh duaan sareng rencangana ngan kadieunahkeun seueur oge anu ngiringan aup ngabantos manehanana. Agus dina ngajawabna teh teu oleh karung manehna teh urang tutugan. Sanes manehna teh urang Cipancar teu pantas tebih di tutugan mah. Ari kitu aya naon lo? Agus ayeuna mah nu malik nanya. Atuh satuluyna mah darakna we wijana nyaritakeun kajadian tadi peuting nyaeta waktu akina kadatangan jama anu rek nandasa. Oh gitu. Tapi rupina mah sanes si buntung eta mah lo. Anu sejen pangintan anu niru-niru atau tiasa wae komplotan begal anu ngamusuh ka manehna teras nepakeun talus adel nyebarkeun fitnah. Cohagna mah Agus langsung ngebantah sarta ngasongkeun pamadeganana saeutik oge teu percaya. Mohon geus abah oge teu percaya tenan. Namun ku abdi si buntung teh bade ditepangan we. Maksana mah bade nyuhungkeun keterangan anu aya patula patalina sareng kajantenan wengi. Kae panginten abdi bade direncangan ku Aki Majid. Rupina mah abah oge bade ngesakeun ceuk wijana. Obrolanana kapotong ku Nyi Ipah anu ngabejaan yen gumilar anu tetera harita geus saged rek mulang ka Cicapar. Atuh bering we kabehanana barali ka Cicapar. Malah Agus anu memang aya keperluan ka gumilar oge milu bareng. Sajajalan wijana mah lempang mandelikeun maneh bakulna mah hayang leuwih jelas meunang katerangan ngeunaan si buntung. Ngananya ka Agus teu bisa mere katerangan nu leuwih jelas. Nyi Ipah nyaeta pamajikan wijana ngarasa teu ngeunah hate sok sieun salakina mawa karep sorangan boga niat anu teu hade ka si buntung. Anu hal eta teh ku gumilar oge teu disatujuan. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunda si buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.